Hai.
teh malulu biasa para pejuang, para karuhun nuges pae kosok nandonkeun jiwa jeung raga nepi kamardikaan negara. Tapi cing yen disebut pejuang bisa kabeh kudu rongkah di medan perang. Di Karawang nyironggeng midang najan narah liraga tanpa sukma, tapi inya gerisi upati nggoning bebela kalema say. Jai tempat ketiga sehat.